اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات Allah. Bab naon aya nu nyulusup ka jero hate teu bisa dibobodo, teu bisa di naon gitu ngaranna dibohongi, aya sesuatu nu asup sehingga beda ka diri urang. Kumaha tah bedana barang aya nu asup ka jero hate aju eta asupna teh model beda-beda jelema teh diasupan ku nur makrifat. Aya nu keur salat ge keur 2 rakaat, rakaat awal biasa, rakaat kedua biasa, rakaat kedua katilu aya nur ilahi keur salat. Aya nu keur zikir baragus keneh tawa biasa. Aya nu keur ngala wudu, keur wudu ditafakura asup marifat datangna ilmu marifat teh marifatullah eta teh rahasia Allah. Allah kumaha Allah bae merekna. Aya nu keur leumpang ieu mah keur leumpang asup ka jero marifat. Aya nu keur di warung kopi biasa pelayan susuna ka dulu biasa gitu. Nyana kadinya ngopi biasa. Tadi wali kunaon ngopi di dinya nya. Ternyata emang eta rahasia Allah. Asup. Aya nu keur ngedeng. Memesare. Asup. Aya nu keur sare ieu mah diberena. Keur sare dibere ku Allah impian, roh urang keluar. Sanggeus keluar kapanggihlah sesuatu anu takjub ajib anu luar biasa. Mungkin kapanggih jeung wali, mungkin kapanggih jeung ulama dan lain sebagainya. Hudang sare teh celecep hate teh beda. Gitulah. Nyelecep ka jero hate. Can kaharti cenah kiai atuh mal kaharti siapa aja yang potongan pedak jinganan itu hati kumaha. Ieu hate urang teh asa dicekelan, hate teh asa dicekelan, hate dicekelan, hate teh asa dicekelan ku Allah. Teu meunang ka mana aja kalau teh geus ulah ka mana dicekelan hate teh. Jadi Allah teh nyekelan hate urang. Ulah dibayangkeun belah mana Allah nyekelan mana. Ieu keur bahasa doang atuh kumaha ngomong atuh. Sehingga teu oyag-oyagan lantaran dicekelan ku Gusti Allah teu oyag ketika ayana naon teh lah nu kitu mah ayana ulah gitu enak ulah dicekelan ku Gusti Allah nyulusup nur ilahi marifatullah. Nah kesimpulanna nama ketika ma'rifat khoso halatun idza wasala abdu summi arifan billah khususiyah ngaranna. Aya anu terasa hate nu dicekelan, aya nu terasa roh nu dicekelan. Tergantung kumaha tahapan-tahapan kawalianana. Sehingga nyana diraksa ku Gusti Allah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Wa idza kuntu ahbabtuhu qultu ainahu wa udzulahu. Dan lain sebagainya. Lamun aing geus ngajagaan berarti seakan-akan aing nu jadi matana, aing nu jadi celina, aing nu jadi sungutna, aing nu jadi leungeuna, aing nu jadi sukuna. Kumaha aing bae? Jadi diraksa ku Gusti Allah. Urang mah kuari urang ye. Kan ngahaja urang mah hayang ulah neuleuh ka awewe mata urang nu berusaha capek. Urang embung ngadengekeun musik-musik lantaran cek tekad urang teh alatul lahwi.
alatul malahi teh haram teh istimakna. Nah kuari kurang berupaya orang embung ngadengekeun capek, tapi ketika Allah mah penuh ngaraksana. Allah anu ngajaga anana ketika orang neule cak Allah ulah dideuleu aya musik wis ulah didengekeun aya nu ngomongkeun ulah didengekeun Allah teh nu ngajaga anu atuh urang hampang nu mata kurang mah kos selang layangan tek layangan ngaler ngidul kumaha angin nu mawa jeung kumaha dikenyetkeunana geus eueuh ikhtiar belani jeung geus malah ikhtiar tah nu mantak di dieu lah dipermasalahkeun ikhtiar teh ajang nempelkeun ganjaran kok geus teu make ikhtiar atuh wali mah teu hayangeun ganjaran emang wali hayangeun ganjaran atuh henteu kasiksaan sieun henteu kaganjaran teu hayang dicaritaan sorga kitu nya nama tuh keom bae sepira sorga teh mah dadamelan Gusti Allah lah jang naon aing mah mendingan ngeunyeun sorgana. Jadi wali mah geus eueuh ikhtiar lantaran geus eueuh jang nempelkeun ganjaran sebab di dirina geus teu hayangeun ganjaran. Teu embung siksa teu hayang ganjaran. Hayang ka mana hiji we Allah aing mah nu nyieun al-mudabbir wal musakkid wal muharrik. Eta bae kana mah tah geus eueuh ikhtiar, eueuh sorangan. Eueuh sorangan teh kos kitu teh eueuh. Jadi ketika sholat ge eueuh ikhtiaran Allah we Allahu akbar babacaan dan lain sebagainya hese nyaritakeunana lantaran eta mah dicaritakeun ku kumaha ge moal bisa sebab tah merasa tah kuari geus aya ye di jero hate nurusup ka jero menang ti Allah atuh urang teh dijaga dedelean dedengean ucap cecekelan lengkah kabeh dijaga geus ngeunaheun hirup di dinya ngadengekeun suara jelema nu ngaji Al-Qur'an misalna geus lain make ceulik ahli marifat geus lain make ceulik lain geus teu kadenge ku ceulik henteu lamun aya nu ngaji misalna teh a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim kadengena lain ku ceulik ku ieu ku sabulu-bulu ngeunaheun jadi tepuguh kadengena di mana tepuguh ngan ngeunaheun we ngeunaheun mantap kajureup bees ngeunaheun hese kos kitu lantaran rasa jadi urang lamun keur salat misalnya kedatang ke waktu salat imaman maghrib atau isya Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim urang kabarna dibere ku Allah ngeunaheun lain sora imam model Muammar model Humaydi lain makhraj geus teu diitibar suara geus teu diitibar ngeunaheun wallahu alam eta rasa ngeunah teh kumaha hese nyaritakeunana lantaran datangna ge lain ti ceulik ka ngeunaheun teh sabulu-bulu bae ngeunaheun padahal mah lamun ceuk ahli qiraat mah salah teh babacaan salah teh babacaan teh mungkin madna mungkin makhrajna salah tapi geus ngeunaheun bae tah rahasia Allah teh datang ka kos kitu teh eta teh geus datang ngeunaheun jadi geus teu hayangeun nya lagi maca ge hayangna ngadengekeun bae lantaran ngeunah bisa ngabedakeun nya lamun geus kos kitu teh antara ieu sifat rububiyah nu ieu mah bogana sifat ubudiyah sebabnya geus jadi wali sanajan dikomentarkeun terus bae moal aya anggeus-anggeus nu kos kitu mah dek nyampaikeun rasa mah moal bisa jeung beda-beda engke cara nu nyampaikeun mungkin si itu mah boga rasa teh dek disampaikeun teu geuna carana kos kitu si ieu mah kos kitu nu mantap kitab wali beda-beda cara menyampaikeunana Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali tapi metode eta mah kos kitu ihya kos kitu hikam mah kos kitu nah ieu menyampaikan rasa dek nyampaikeun rasa ujung-ujungna mah di ihya ge dek nyampaikeun rasa marifat mencarana make metode lantaran aya guru kitu keneh kitu syahatoillah cara nyampaikeun rasa teh kumaha ieu supaya ka harti kayak Gus Dur mah kitu cara nyampaikeun rasa jadi dek nyampaikeun syariat make rasa eta teh tadi model kitu nyerorok kudul berjilbab tidak berjilbab
eta hendek nyampaikan rasa. Itulah gaya-gaya manusia geus sampai ka rasa. Engke keceplukan omong bae. Rasa teh kajen kukumaha ge bakal keluar bae. Ditahan-tahan bae kajen ditahan ge tetep bae bakal keluar. Urang mah lantaran teu boga dikemukakeun ge lain bae. Jadi beda. Mutiara nu aya nu asli dikaluarkeun bakal katembong sinar mutiarana. Tapi batur rawa bening kajen teuing diusapan bae emang sakikituna bae. Sakikituna bae emang teh menang gitu, menang ngamodik, menang ngitak. Geus bae sakikituna kajen kukumaha ge. Nah, iyalah manusia nu geus boga rasa. Marifatullah bisa ngabedakeun si ieu wali, si ieu lain. Di mana eta tuh kanyahokeunana hese nyaritakeun apa? Justru wali diangkat jadi wali teh ya ku sebabnya geus bisa ngabedakeun nu mantak engke nyana ngahiji ahli ma'rifat jeung ahli ma'rifat deui, ahli ikhlas ngahiji jeung ahli ikhlas deui, percis kos calo ngahiji jeung calo deui. Kajen kukumaha ge teu betaheun calo lamun teu ngahiji jeung calo, teu betaheun jasa tukang korupsi ngahiji jeung lain tukang korupsi, tukang maling pasti ngahiji jeung pamalingan deui. Kajen kukumaha ge kitu bae. Jadi sapa godosna nyana teh tangah hiji. Ahli marifat ngahiji jeung ahli marifat deui. Henteu kudu babarengan. Ahli marifat mah sanajan jauh, nu hiji di Masik, nu hiji di Maghrib. Nu hiji di Malaysia, nu hiji di Indonesia. Ngahiji. Kok bisa ngahiji sih? Atuh hese tah mah urusanna ruhani, bisa ngahiji kapanggih di hiji tempat. Bisa ngahiji iring-iringan, bisa ngobrol nyana. Sebab wali mah bisa ngobrol jeung sahibul makbaro. Bisa kapanggih ngobrol biasa. Sebab ahli Allah mah pan wali teu maot. Anu teu maot bisa dipanggihan. Bisa dipanggihan teu maot kapan? Ulah boga sangka ranjeun kabeh jelema anu maot fisabilillah amwat. Bal ahyaun yurzaquna hirup di rizkian biasa. Berarti kan teu maot, anu teu maot bisa dipanggihan. Lah ulah hese-hese ente ketas Isa kira-kira jam 12 ku bagi ka kuburan ya. Ka kuburan. Entena ulah make nanaon? Ulah make baju, ulah make celana, ulah make kaos, ulah make sempak sataranjang. Ka kuburan. Kapanggih gege. Sebab setan ge neuleuh, wah batur aing ieu. Jadi kapanggih gege setan jeung setan. Nyanana ge neuleuh ka nyana aing setan meureun. Emang jadi setan nyana ge. Sebab nu teu make calana mah setan. Kagak panggil gitu. Mentak lamun aya jelema ya maot. Misalnya ya jelema maot teh. Jelema maot. Haju ngaririwaan bae. Biasana nu sok ngaririwaan teh misalnya nu tabrakan atau tabrakan ya anu tara ibadah atau anu gantung diri. Eta engke ngaririwaan aya bae tah di imah teh atau ka imah tetangga, babari teh pokos gitu. Nyaleungitkeunana babari. Kurang pas maghrib kadinya ulah make calana ulah make nanaon ulah sataranjang urang ka kuburan ngoser urang engke aya nyurucus cus tah didinya teunden ku urang botol slek botol diurut nyurucus nah terus ulah ditendedan ulah ditutup. Guys, orang dek balik atau dek didinya baik ke subuh kira-kira jam 3:30 orang kadinya deh mulai jam 3 orang kadinya nyana balik kira-kira jam 3 3:30 atau jam 4 enggak deh dirucus kadinya asup tutupan plak isukna malaya ngan carana orang kadinya na ulah make calana sataranjang sebab nyana ge neuleuh tuh batur aing cak nyana batur aing tuh tapi lamun urang make calana bae kata moal wae manusia cek nyana keneh tah cek nyana lelembutannya cek lelembutan itu mah jelema sebab make calana lamun urang geus make calana make kaos sataranjang oh itu batur aing cek nyana teh urang moal aman mantak nu sataranjang eta sebenarnya eta nunggu sekadari itu sebenarnya mah nah ieu urang teh hayang nyawa lelembutan teh sok ka kuburan kabangi orang eta lelembutan ngan lelembutan secara umum ku ari mah lelembutan secara khusus urang na biasa kieu ngan lelembutan urang nana geus murni geus suci geus aya nur ilahian atuh bakal kapanggih
bakal kapangi geus urang jadi ka kuburan ge geus. Assalamualaikum. Salam. Hei, apa kabar? Baik-baik saja. Gimana di kuburan kabarnya? Oh, baik-baik. Bawa oleh-oleh dong ke sini. Ngobrol biasa urang. Jeung ahli kubur teh ngobrol. Tah eta lelembutan. Urang bisa ngabedakeun. Nah, mantap ieu istimewa ieu. Cek Syekh atau ilah dina kitab hikam. Subhana man satara sitral khususiyah. Maha suci zat Allah anu nutupan kana rahasia sifat kawalian bizuhuril basyariyah kulahirna sifat kamanusiaan. Hiji jelema eta teh manusia, dahar nginum sifat manusia, sare sifat manusia, numpakan pamajikan sifat manusia. Eta sifat manusia. Jang naon eta kos kitu tah sifat manusia dahar nginum sare jima jang nutupan rahasia Allah. Ternyata di jelema nusok dahar nusok nginum nusok jima horeng ditendeunan sifat rububiyah diasupan ku Gusti Allah ka jero hatena celecep ayalah sifat rububiyah jadilah nyana wali. Eta sifat kawalian teh geus aya sifat rububiyahan moal diangkat jadi walinya na lamun resepeun keneh kana dunia, moal diangkat jadi walinya na lamun masih keneh ibadahna hayang katangen ku manusia butuh ka manusia jang alam, moal diangkat jadi walinya na lamun masih keneh aya ujub aya takabur berarti geus eueuh nanaonan di jero hatena nu ayangan sifat Allah doang. Nu aya teh Gusti Allah di jero hatena diberela marifat ku Gusti Allah eta marifat nu aya di jero hate hamba Allah nu diangkat jadi wali ditutupan ku sifat manusia dahar mah biasa nginum mah biasa maha suci zat Allah anu geus tutupan kana rahasia khususnya yakni sifat kawalian anu aya di jero hate dibungkus rapi ku sifat kemanusiaan. Jelema biasa tapi nu beda jero hatena. Kanyahoanana kumaha? Wa zahara Allah ngalahirkeun bi uzbatir rububiyah. Kana keagungan sifat rububiyana fi izharil ubudiyah dina ngalahirkeun sifat kahambaan. Lantaran nol jasanya na sifat kahambaanana. Benar-benar asli sifat kehambaan anak setiap waktu sholat, setiap instruksi sunnah, setiap instruksi dan lain sebagainya kunyana sapa sangat diperhatikan padahal mah manusia dahar nginum di jero hatena aya sifat kepangeranan rububiyah dilimpudan ku Gusti Allah dibungkus maka sifat basyariyah kanyahoanana keagungan rububiyah dilahirkan ku sifat kehambaan dirina pentingna tarasare di mana-mana nek datang waktu sholat nyana geus siap-siap kemudian manehanana teu eureun-eureun maca Quran. Imam Syafi'i imam maca Quran bulan Ramadan teh sabulan Ramadan 60 kali tamat sabulan Ramadan 60 kali tamat eta teh di jero salat. Di jero salat Imam Syafi'i bulan Ramadan di jero salat 60 kali tamat. Masya Allah. Mual kaotakan ku urang sebab eta mah sifat rububiyah. Amrun khariqun lil adat dipaksakeun ge urang mual bisa kajen ku kumaha. Mual bisa tah mah sebab amrun khariqun lil adat baca Quran teh geus geus mual ka udag ku urang ku pikiran biasa. Hitung make per menit mual bisa kajen ku kumaha. Tah ieu lah geus aya rububiyah di jero ieu ngobrol ge geus lain jeung manusia jeung Gusti Allah. Ayat ieu teh nuluykeun ayat anu kamari tentang ditarimana tobat hiji kanjeun dua sahabat muhajirin tilu sahabat ansor. Sakumaha kamari dijelaskeun laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina taba'u fi
bisa'atil usrah. Lamun urang nyaritakeun tentang perang Tabuk nu geus panjang didongengkeun di awal, saat panas anu luar biasa, susah, sulit, kadaharan jeung lantaran Kangjeng narima berita di Roma bahwa negara tersebut bakal nyerang Madinah. Kangjeng langsung tanpa pamrih nyatetan sahabat-sahabat anu siap tempur melawan musuh Allah. Unggal poe dicatat siapa yang mau berangkat saanu rek siap perang. Wow, sahabat teh lalapor, sahabat teh daratan, sahabat minta dicatat untuk berangkat. Kasihan sahabat ke perang lantaran menang syiar agama luar biasa jeung ghanimah eleh surga deuk ka mana lumpat eleh jeung menang na teh ieu selalu aya dina kauntungan. Sebab para sahabat mah dunia teh di sahabat paleti urusan pikiran-pikiran soal dunia kabeh ka akhirat kos urang bae kieu. Alhamdulillah manurane bangun teu narima cuma dikitukeun teh nya we ge kadeuleu ja. Ya Allah ya Rabbi sakieu ge ngaji bae urang kos ieu komo teu ngaji. Sakieu ngaji bae urang tetep bae hese bae tah hayang pemikiran ka akhirat teh nyepelekeun dunia. Sakieu ge ngaji bae komo anu dia PR, komo anu sok di pasar bae teu ngaji-ngaji, komo anu eta anu ya Allah ya Rabb. Haji nah mendaftarkan diri dalam rangka li'ilai kalimatillah, siap tempur perang lawan musuh Allah. Baik, mantap. Di antara anu siap eta sahabat ternama nu teu asing deui Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'. Eta mah sahabat ternama nu henteu pernah tinggalin perang, selalu di barisan depan, terutama Ka'ab bin Malik lantaran gagah aya di nyana, wawasan aya di nyana, sugih aya di nyana, bahkan disiap nyana meuli kendaraan unta bulede 2 jam perang Tabuk. Tapi ketika Kangjeng Nabi berangkat ke Tabuk, Ka'ab tinggalin, numantak tinggalin di jero kolbuna menunggu korma endek panen. Hiji eta nomor kadua na ieu teh keur panas luar biasa hayang rada niuhan. Tapi di benak hatina lah kendaraan aya, awak sehat, pokokna mah berangkat sapoe 2 poe 3 poe kakejar. Kan nusuki mah kitu bae pan, nusuki mah tuh kitu bae. Tah bari nama kendaraan ecek-ecek waing geus hebat kakejar geus wae. Berangkat sahabat mengiringi Kangjeng Nabi. Ka'ab menunggu panen. Nomor kedua lah sapira Tabuk, kendaraan geus disiapkeun. Keisuk nya panyakit keisuk teh aya di nyana datang ka Kangjeng geus datang ka Tabuk, nyana masih keisuk icuk colek. Eta calon atau situ calon. Kerbo datang deh ke Senen
kerbo ke Senen bonen ayo bae lembur bonen uyuhan naik tadi lembur bonennya urang mah cicing di nyaja isin saya di mana kemarin cicing di bonen ke Hararayang nah akhirnya Kangjeng teu pernah nyarita di mana Kaab nyarita ketika Kangjeng geus datang ka Tabuk tampuk bendera kepanglimaan ikeun ke Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Sidina Ali kita ngurusan ahlul bait. Nah ibarat datang ke Tabuk dari taroskeun ai Kaab mana aya nu nyarita Kaab mah waduh nyana mah ieu teh permasalahanana hiji tangkal kormana loba kaberan deuk panen mereka duana nyana teh hayang rada istirahat digebes ku tolah ya nyaritakeun ka dihareupeun ka anjeun geus henteu nyana mah bagus keke nuturkeun ka dia kalau ngomong cicing tapi Kangjeng kan lain jelema biasa apal dihareupeun urang jelema ngabohong ngabual-bual oh iya tuh Kangjeng mah lain deui ya tuh wah Kaab sakumaha anu geus dicaritakeun kamari tentang perang Tabuk akhirnya Kangjeng Nabi teh terjadi perang nama lantaran horenganan di Tabuk teh encan mempersiapkan untuk peperangan anu sabenerna kakarake rangkuman didinya Kangjeng Nabi teh lobi jeung Yohana akhirnya terjadi peperangan mah tapi nyieun ketentuan tilu surat ku dilayangkeun ku Kangjeng Nabi kesimpulanna mah sarua jeung perang ulang Kangjeng Kaab Hilal Murarah temilu kata begitu Kangjeng Nabi sumping ke Madinah kebiasaan Kangjeng Nabi di mana sumping di mana-mana terutama perang langsung Kangjeng Nabi ke masjid engke pada subuh teh cali Kangjeng Nabi di payunan masjid didinya tengke para sahabat teh sararumping naroskeun nu teu milu teh naroskeun keberadaan peperangan jeung sajabana cerita-cerita tentang perang kebiasaan seperti eta maka munafik nu tatadina teu milu minta izin ka Kangjeng Nabi lantaran loba kepentingan loba nu kudu ditangani Kangjeng Nabi tidak melihat bahwa manehanana seorang munafik bahwa eta rombongan teh munafik nu jelas diizinan tinggalin teu perang balik di Tabuk minta hampura sebanyak 80 lebih manusia dihampura ku Kangjeng teh masalah urusan kebenaran jeung teu nyangakeun ka Gusti Allah tuh nu kamari geus dicaritakeun termasuk Kangjeng Nabi ngizinan di dinya Gusti Allah ditegur tapi dihampura muhajirin jeung ansor ditegur tetapi dihampura seketika eta keneh tetapi begitu datang Kaab balik ka Kangjeng salam uluk salam ka Kangjeng Nabi teu ngajawab Assalamualaikum maksudna endek bebeja minta hampura endek istri endek naon itidar itu minta hampura Kangjeng Nabi teu ngajawab cuman senyum-senyum kan senyum beda ieu mah bangunna senyumna senyum aduh teu ini mah urang bae lamun nanya ka awewe aya nu senyum pada bagus jembarat aya nu senyum neng senyum ieu mah senyum beti mah ieu bagus tuh kan beda orang tidak senyum dia geus boga tebakan orang awewe ditanya ke orang neng gimana mantep ieu mah geus ieu mah senyum penuh arti tapi lamun nanya deh neng gimana senyum kene tapi kos kitu lain deui Masya Allah iya Kangjeng begitu salam teu dijawab bukan Kangjeng Nabi senyum bari ngabalieur wah
ragak jantung ka abdi. Aduh, itu datang teh dek menta hampura, ningali rombongan sejen di hampura ku Kangjeng teh. Bari nyaho lah si eta teh kayana gitu tetep di hampura kok. Aduh, kaula mah ngebalieur kan. Ya didinya nyeri hate ka abdi, ya Allah. Sapoe, 2 poe, 3 poe ngobrol deui jeung sahabat. Maneh apal ka kaula bahwa kula teh cinta Allah jeung cinta Rasulullah. Sahabat ditanya, sarua jeung Kangjeng ngabalieur. Ku teu milu perang teh, teu milu perang teh itu jadi mamalah. Aduh, cek abdi ku ieu jadi kieu. Ya Allah, nyeri hate teh. Lantaran Kangjeng Nabi sikapnya terhadap Ka'ab teh seperti eta. Kesimpulanna nama Ka'ab teh terus we cerik, teu eureun-eureun ngeclak cai mata. Nu mentak aya bahasa cai mata sakeclak eta teh lamun motifna tobat seuneu neraka nu sakitu ngagebrah ribuan tahun bakal tiis ku sakeclak cai mata tobat. Mahal kecelakaan cai mata teh mah kumaha gitu. Ya Allah, sabara ribu tahun neraka, sabara juta tahun neraka, hese di paremanana blambir badan sama rumah neraka. Beak jeung mobil blambir lah, jeung supir blambir lah, jeung boga blambir lah, jeung bupati jeung gubernur anggeus kabeh. Kalau bisa mareuman kasieun neraka mah boro-boro make blambir heam lagi Islam. Tapi ku kecelak cai mata tengah beuting urang takarrub jeung tadarru ka Gusti Allah, tafakur mikiran dosa-dosa nu geus kaliwat. Ya Allah ya Rabb, keur carita galakna Gusti Allah, kejamna Gusti Allah, jabarna Gusti Allah teh. Loba jelema nu ibadah tapi ku kasalahan nu saeutik geus didongengkeun jak jeuhil bae kudu ka neraka. Gusti komo abdi keur carita jabarna Allah, keur carita maha galak jeung gagahna Gusti Allah. Datang ka urang teh nginget-nginget dosa nu baheula. Ya Allah ya Rabb, heuh tingongora abdi teh datang ka ayeuna dosa abdi teh numpuk nyundul meureunana. Segala rupa aya di abdi geus bogoh soal baheula sinden, bogoh baheula teh soal main gapleh teh geus lain main ade, koprok lain main ade, tukang anu diukna teh naon tah batur bapan maraen tajana mah nu diukna teh anu ngoprokkeunna naon ngaranna sia tolol. Aya di anak kamu segala rupa aya eta urusan sogoir encan inget soal kabair Gusti komo di zaman ayeuna nu ngaran mabok hampir kabeh, naudzubillah min zalik. Urusan perzinahan baheula mah di Jakarta di hotel atuh kuari mapan ngembrak di kawasan. Ya Allah ya Rabbi, di kawasan ngembrak boga duit, urang meuli teu boga duit ngeri dipisah. Maka lamun kadeulina kos Haji Pendi mah make sorban bil barokah kan janana ge. Tarolol teh coba ublak kuari goblok. Tah ieu. Kabair kabeh. Urang inget-inget tengah beuting, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Lamun terus bae kurang diinget-inget dosa, diinget-inget neraka. Carana seperti eta. Urang mandi heula, wudu, salat. Terus urang peureum taqarrub tadarru. Terus saya mikiran, ya Allah ya Rabb, Gusti langit kenang Gusti ya, bumi gitu kene si langit si bumi sadayana Gusti di antara dadamelan Gusti teh abdi. Gusti abdi teh meureunana teh hamba Gusti, makhluk Gusti pinuh ku dosa lantaran aya nafsu. Inget baheula bapa moyang abdi Adam jeung ibu Hawa kagoda ku iblis ku nafsuna, tapi panyata mah dihampura ku Gusti. Gusti lamun abdi hajun teh dihampura ku Gusti, kadeuleu ku urang neraka anu sakitu geus jutaan tahun ngagebrah ngagolotrok. Urang dibayangkeun di antara nu ngojai di neraka teh urang, di antara nu ragrag dina jembatan Shiratal Mustaqim teh urang,
anu kurang dibayangkan di handap ruhak anu poharanya sepanas. Lamun di dunia orang neuleuh ruhak tanggal kayu kemudian dibeleuh jadi ruhak, urang kadinya geus ngerecek ieu mah geus jutaan tahun. Ya Allah, gambarkeun urang teh seperti eta ngaguling ka dieu di kulub kabelah ditu aya kala tina seuneu bayongbong tina seuneu orai tina seuneu buaya tina seuneu anu eta teh bakal nyangkerem urang haju tuluy teu paeh-paeh. Bayangkeun kasalahan-kasalahan urang teh anu bakal dibersihan di neraka seperti eta lamun teu ngurucut cai mata jauh bakal ngurucut cai mata urang ngecelak-celak. Ya Allah, ya tah cai mata nu ngecelak tengah peuting tobat ka Gusti Allah saeutik teh tapi niiskeun seuneu neraka nu jutaan tahun. Ya Allah, ya Rabb, mahalna cai mata urang lah ceri kos geus gigi we kunaon urang aduh naon sih terjadi malah mau cai eta teh ngaranna tisu beak kitu segundel beak. Sebenarnya saya kasedih naon si dosa apa naon lain kunaon SMS tata nu tatarina ku aing dikawin teh nolak si aja segobloknya dek teu sedih ku bae aing geus korban motor geus korban aing mah rugi sababaraha beuh pohara jasa aing praktekna teh sampai di sini saja amboh atuh murag di jantung aing dek teu ceri kumaha cenah lalaki mana nu teu ceurik dikieukeun sia jasa goblok jasa urang mah ceurik urusan kos kitu kan sebenarnya ceurik. Dia mengaji kok sedihin amat bangunnya. Ya Allah, emang kunaon? Nah, ngaranna ge beureunan hidup di dunia. Keren sedih sudah lain maksudnya naon sukan bisa dulu. Moal saya mau bisa nulungan. Emang kumaha gitu masalahnya? Jelema mesen karung buat truk aju kuari teu dibayar. Aduh, Masya Allah. Tuh, kan urusanna kos kitu bae ceurik teh. Urusanna dunia jeung dunia bae Masya Allah kan. Saya kunaon sih cari kan bantu rumah diterima aing teu aing geus nyogok segala rupa teu diterima aing sia aja seceri padahal urusan kos kitu Allah aing geus mere 50 juta yang diterima di PNS teu sia aja goblok aing geus suka bumi neangan teuh ingki ka aing teu jauh di urusan kos karan itu mah lulu. Ya Allah, ya Rabbi Gusti Allah tuh itu jauh urusan urusan karugian dunia ai kitu mah mah geus ditobatan eta dosa-dosa nu baheulakeun ngora teh ded jeung Allah mah babar jeung Allah eta biasa bae lah sarejan ka neraka jeung moal kebeli sakedeung ye cakena mah neraka naon meureun eta ngomong kos kitu teh sacablakna sumut goblok Gusti ya Allah tuh Ka'ab bin Malik teu eureun-eureun ngeclak cai mata teh lantaran ngerasa dosa teu milu ikut serta jeung Kangjeng Nabi dalam rangka nilai kalimatillah perang Tabuk kamada minta hampura ka Kangjeng ngabalieur boro-boro ngobrol salam nage geus teu ditarima aya senyum nage lain deui ieu ge tabasumna tabasum gobok non godop nyeri amat hate kabelah dieuna nanya aya eueuh model kula sahabat nu lain anu minta hampura ka Kangjeng teu ditarima aya saha apal tadi dapat apa Hilal bin Umayyah jeung Mirarah bin Rubai sarua itu akhirnya nyana ngadatangan nu dua eta mana teu milu ka Tabuk teu emang kunaon eta tuh permasalahan sarua sih jeung aing urusanna aja geus ieu kumaha tah hampura ka Kangjeng boro-boro hampura ceuk eta teh salam ge teu dijawab sasalam akur sih jeung aing jadi orang tiluan dia sebenarnya jelema nu terasi aya instruksi dari ti Kangjeng wahai para sahabat
dilarang ngobrol ke jelema nu tiluan, teu meunang ngobrol-obrol jeung nu tiluan, diancam ku Gusti Allah. Hiji Ka'ab bin Malik, dua Hilal bin Umayyah, tilu Yarah bin Rabi', ulah dibere ajer rarahi, ulah dibere senyum, ulah dibere obrol-obrol, antapkeun nu tilu. Masya Allah, nyeri na luar biasa. Ngobrol teu bisa, di lockdown. Aduh, Masya Allah. Akhirnya caririk duduhan teu pernah kemana-mana, faktorna usiana manehanana geus rada aya umur, tapi kan Ka'ab mah seorang budak ngora anu keur meujeuna gagah waringka, sagala aya di manehanana, gagah aya di manehanana, wawasan aya di manehanana, sugih aya di manehanana. Deh make jeung aing kabita soal-soal urusan dunia hanjaka. Lamun sampaikan ka Kangjeng teu dibere ku Gusti Allah narima hampura kumaha aing kahar teureun-eureun ceri cara riceung di imah teu pernah keluar, terutama nu dua ngan Ka'ab mah lantaran budak ngora masih kene kalau kebutuhan ke pasar biasa. Instruksi selanjutnya cek Kangjeng Nabi, di samping teu meunang ngobrol jeung sasaha, asingkeun, ulah dibere budi, panggil Ka'ab, panggil ku Kangjeng menghadap, nu tiluan teh menghadap aya naon deui Kangjeng. Ulah bergaul jeung pamajikan, teu meunang bergaul jeung pamajikan, bikeun heula ka keluarga, teu meunang manehna tual-tual ka pamajikan, teu meunang bergaul jeung pamajikan. Ancaman ti Gusti Allah jaba, teu meunang obrol jeung nu sejen dilarang ngobrol jeung mana. Dua, teu meunang keluyuran ka mana. Nomor katilu jeung pamajikan ge teu meunang bergaul, beuki nyeri bae. Kan di imam aya pamajikan lumayan, obrol-obrol jeung pamajikan kan urang teh bisa we curhat-curhat soal kariweuh, soal kesedih, soal segala rupa, ngaranna ge jeung pamajikan minimal atuh minta diurutan kan ke pamajikan mah, pangurutankeun ieu atuh. Henteu urang nu diurutan atuh nyana diurutan ku urang. Kebelah dieuna atuh urang dipencetan ku nyana, belah ditu mah nyana dipencetan ku urang. Beuki naik juga pas malulu. Ya Allah, ya Rabbi ta. Ieu kan teu beurang. Akhirnya kan diidikeun ka keluargana. Sakumaha instruksi Kangjeng, kaula teh keur di-download. Lockdown. Teu beudang keluar, teu beudang bergaul, teu beudang ngobrol, teu beudang ka mana. Instruksi terakhir, pamajikan kudu diasingkeun heula. Surti keluarga ge apal. Dikumaheun kajadianna. Ya Allah. Ieu teh geus 40 poe. Tambah setelah pamajikan titah diasingkeun menjadi 50 hari, geus 50 poe. Teu bisa obrol-obrol, teu bisa keluyuran, dilarang. Eueuh sahabat anu mere budi kabeh gunung catur teh nyaritakeun bongana. Wawasan aya di nyana, gagah aya di nyana, sugih aya di nyana, tapi teu daek nilu memperjuangkeun agama Allah tah balukar teh model kos kaki. Beuki sedih bae dedengian di sisi gigir loba. Masya Allah karing sedih. Tina 40 poe tambah 50. Tapi ketika Kangjeng nuju aya di bumi Sulem, maka Kangjeng Nabi senyum-senyum sekitar jam 2:30. Aya naon ya Rasulullah? Jelema nu tiluan teh dihampura ku Gusti Allah, ngejak musuh. Cak manehna kula meunang henteu kaluar ya Rasulullah. Aya naon? Deuk kabejaan bahwa nu tiluan teh teh dihampura. Atuh, eueuh masalah engke sabar ta subuh, nya peuting-peuting. Ieu we ku bunga-bunga nama
meureun mana timbugaheunna eta nu tilu dibere informasi seperti eta atuh ai daek mah teu naon cek Kangjeng Nabi ngan ge bae nu mata subuh teu kuat peuting keneh geus ngabejaan tah eta informasi langsung ti Gusti Allah nu turun ka Kangjeng masyaallah bantak ieu ayatna وعلى الثلاثة الذين خلفوا bagus ya Allah narima tobat ka jelema nu tiluan hiji Ka'ab bin Malik dua Hilal bin Umayyah tilu Marar bin Rubi' eta teh alladzina khulifu nu tiluan teh jelema anu diengkekeun ku Gusti Allah dipanderikeun tina ditarima tobatna waris setelah 50 hari diterima tobat Nabi Qorinatin dengan tanda-tanda penerimaan langsung ke Gusti Rasulullah. Gusti Rasulullah dibejakeun ke para sahabat, maka 50 hari terkekang batin selama 50 hari salam teu dijawab bukan senyum-senyum bendung jeung jelema para sahabat lain teu meunang obrol-obrol lelempangan ka pasar teu meunang kebutuhan teu meunang diancam. Nah ieu selama 40 hari teh ya seperti eta tambah pamajikan ge titah diasingkeun 10 hari jadi 50-an masyaallah nu tiluan eta nu diengkekeun tobatna padahal neuleuh sahabat muhajir neuleuh sahabat ansor nu lain neuleuh golongan-golongan nu 80 kitu 7 dihampura padahal di jerona teh tanda-tanda munafik tetep we dihampura kok ulama nu tiluan teh ieu henteu can waka diterima tobatna teh hatta idza baqat alaihimul ardu bima rahubat sehingga terjadilah terasa bumi nu sakitu lega jeung luasna sempit terasa idza baqat alaihimul ardu bima rahubat sehingga sempit kanu tiluan teh bumi bima rahubat disertai dengan luasna bumi mun urang dicaritakeun benua na Asia Amerika Afrika Eropa Australia sakieu buahna tapi terasa sempit bagi nu tiluan lantaran ieu teu dibere budi ku Kang urang bae ge urang atuh ulah waka ku Kangjeng heulanan ku pamajikan bae heulanan urang kadenge nyandung tadi nama henteu kuari kadenge nyana gubras gebris bae urang datang teh ka imam assalamualaikum lain dijawab lawang gebung wah beuh panglima aya di jero ieu geus lain deui rarasan urang masyaallah eta lamun ku pamajikan geus dikitukeun kumis segede tai leutik terasa eueuh bae kumis teh sama sakali wah teu beres ieu ibah da ngabangun urang pamajikan urang nu meulikeun mobil lagi urang anu nganapakan urang tapi ketika lawang digebrukeun masyaallah ieu dunia sepi ya Allah aduh waharaja mun hayang nyawa sempit dunia nyandung sempit sia dunia kecuali cek nu kolot naga ulama rela jasa dicandung teh lantaran dedelean kula nyamal kebeli urang bakal balik ke akhirat sugan we kula amal-amal nu sejen teu boga suga we amal ngaridoan kakak nyandung ya bener sia aing teu salah kawin jeung sia masyaallah orenganan sia mah bangsa langit oreng ngan kitu ge ngomong doang moal aya tapi aya bae meuli hiji dua mah tuh ima lain kan kakarak SMS-an doang geus diblokir masyaallah eta anehnya ganjaran nu panggedena dicandung ketika dicandung eta surga geus muka bae iraha bae pae geus tinggal nyolong bae ka surga
geus teu kudu hese-hese ibadah awewe mah asal dicandung eta lawang sorga anu 7 muka kabeh geus teu kudu hese-hese tapi tetep bae nyana bangun embung ka sorga teh gitu tah teh bung emangna sorga naon kitu eueuh deui cenah nyana teh amal-amal lukur ka sorga jalan endahan ngahelah kos kitu ya Allah etalah manusia ketika diberi ganjaran gede kos kadanan cara Siti Rubaiyah Ahmad dianter di ongkosan kakak lain bagian mijilir aya ongkosna henteu aya tah pula iba dongeng doang Masya Allah kan dah nutiluan danun can dibere lawang tobat ku Gusti Allah Kangjeng Nabi masih kene bendu sehingga terasa bumi nu sakieu luasna anu sakieu jembar jeung legana teu karasa sempit lantaran kamana bae palaya juduna makanan yatmainuna ilaihi teu manggihan katentreman cicing di imah cicing di hareup cicing di tukang cicing di leuweung cicing di huma cicing di mana bae pelataran teu ngarasa tentrem teu manggihan tempat ditentremeun ja tentrem atuh lain di tempat kolbu moal Kanjeng Nabi Yusuf as-sijnu ahabbu ilaihi tentrem di jero penjara tentrem lain tempat ulah dikira istana nu sakitu megahna mobil nu sakitu mewahna aju jelemana tentrem cam jelema nu naik Mercy duaan jeung pamajikanana tapi kesang eta asek nu sakitu poharan tetep kesang sebab salakida teu wani milu ka dieu pamajikan teu wani milu ka dieu korenganan keur aya masalah eta pamajikan samobil bae kuat kangesan barang neuleuh jelema keur naik sepeda reman seserian goes dilangketek deui ku pamajikanna tah ebrak ngaguling seserian keneh bae ngaguling ka jalan cai seserian keneh bae bandingkeun nu naik Mercy jageulis nya sugih asena ge sakumaha lain AC biasa ieu mah lamun dikadinyakeun jadi es tapi tetep bae kesangan ironi neuleuh jelema naik sepeda reman seserian ya Allah ngaguling masih seserian kene bae lain terletak dina Mercy dina Baby Ben dina Lexus kolbu Masya Allah jelema naik mobil mewah bangun teh bangun kejem teh santri mah naik angkot seserian dek jalateun seserian nangtung sawareh mah deui tempes basa seserian keneh aju nyalateun teu kabagian sholawat seserian keneh beuh mun hayang nyaho kolbu santri teh model kos ge di dunia keneh geus jadi sorga santri mah ya siapa teu pernah jadi santri bego tanyakeun ka santri hees di mana bae nya mah di kamar sarak-sarak langsung ka majlis aya asa teu nyaho mayar nya mah teh ke masjid aya kipas wer udah nasgol langsung begilian mayar ke hutan langsung kacai mandi teh ya Masya Allah sholat baca sholawat itu lain sorga sih lah yeay lamun hayang nyaho hate sorgawi santri nya nama aya awewe di dada doang ditarima deg henteu nya nama jalain hate nya nama lalagaan doang nya nama lalagaan doang teh jeung hate ketika daekeun mah awewena emang mamang boga kok henteu aing mah Allah teh lah bomong sia nya hate santri bagus gitu ketika didesek banyak nama lalagaan doang teh aya tuh tamah variasi hirup doang seni hirup eueuh nya nama eueuh pikiranana selalu ke Allah jeung ka Kangjeng Nabi bae mantap
Masya Allah mantap santri mah tinggalin udah berjamaah ceri santri mana meren guys mun aya jauh indah na hirup ya santri beneran mun malilagaan jam sabaraha bae nya nama hayang masak nu ngalarang jam hiji peuting lapar atuh langsung mah nyiuk sorangan ngisikan sorangan bener bae ngobrol deui nya nama kos nu teu masak teh kos kitu beres bae tadinya oh asak cek cenah teh laukna goreng tuh gajo aya dah sia masak restoran di mana nyaon nu ditutup deh geus teu make aturan itu mah biasa aja barang ieu daharna ge geus moal aya pang indah-indahna hirup jadi santri jelema nu teu pernah masantren moal nyaho indahna hirup moal nyaho nikmatna hirup wajan teuing nyana jadi bupati nyana jadi gubernur nyana jadi big boss nyana taruhlah jadi presiden kos presiden Jokowi kemarin teu nyahon jadi santri teu nyahon moal nyaho indahna gitu maksudnya ai Gus Dur mah kan santri nyahon nya nama nyahoan tapi nu teu pernah nyaho ka dunia santri tinggalin zaman ibaratnya keindahan dari santri nyana mah tuh deka masjid ben cokot be baju saha nyaho-nyaho di masjid gede tinggi baju atuh lain nu nyang tapi babaturan tilok marah deh tilok marah sia make baju aing sacokot-cokot aja poek geus mah sugan marah sugan naon Masya Allah tah menciptakan surga di jero pondok pesantren geus tercipta dahar jeung naon bae nyuna jalain nu nyana Gusti Allah wadak lamun aya jelema pesantren haju betah geus anugerah pang gede-gedena tapi di luar pondok pesantren modern mah lain santri teman kos gitu mah nipu santri pesantren asli nipu teman ajuanana ge sakadar bisa ngaji sakadar bisa ilmu sakadar bisa kadituna jang urusan sugan bae jadi anu sugan bae jadi santri ieu mah henteu boga pikiran saya yang jadi naon tuh ulah mikiran jadi naon pokona ngaji bae ibadah sugan saya jadi kiai to kumaha Allah bae sugan sia yang jadi presiden teu hayang-hayang teuing sugan jadi mui teu hayang jadi RT teu hayang jadi kiai teu hayang ieu mah hayang ge masantren ibadah Masya Allah lempeng jasa teu budak engkeun aku masih lamun diwiji atuh Allah kana ayat tadi lagi aing teu mikirana naon kaluar di dunia mantap ke mondok sia tolol bisa nganasehatan batur geus ulah ngomong jeung aing mah jadi wali sia maka karakos kitu dah pokoknya wal kaharti dunia santri montok loba nu nanya ka kula soal-soal itu rek mondok kan teh sih ente mah ulah ngobrol jeung aing ditu kecuali di mondok arak bae ngibejaan mal ngarti sih dunia santri mah ka jeung hukum mah hese santri buka bingung saya geus umur sabaraha aing 29 geus encan hayang kawin ya tuh encan aya takdir di Allah atuh aing manggil takdir mah babahri kabeh ge geus ditulis di Lauhil Mahfuz. Ai datang ka kobong mah ngalamun cenah ye. Masya Allah. Lah ilmu tuluan teh terasa sempit dunia nu sakil gana lantaran teu magihan katentreman orang tentrem teh lain di imah gedong lain di mobil mewah lain di pakaian anu serba mewah jeung bagus teu ngajamin duit numpuk miliaran teu ngajamin kana ketenangan jiwa teu ngajamin imah anu lir teu beda jeung istana teh bakal nentremkeun jiwa henteu ketentraman maya di diri urang ieu urang kan poho ke problem-problem nu aya di mamana sup ka majelis ngadengekeun ngaji tas ieu teh urang keur diajak ka sorga ngaran itu boga perasaan keluar bae ngaji datang deui war asana di imah nu nagih geus araya ieu
Masya Allah bener baik barang datang ke imah kak angel apa sih ngaji go nu nagih can marah pemajikan geus marah teh panggil asa ngaji teh gegeran teh emang kunaon tuh nagih aju ku lain aju celik kula ye gegeran balik-balik lamun henteu sakalian teh pemajikan pinter amat sih udah tak iyalah urang teh keur diajak tenang tentrem nu hese ge itu masalah tentrem mentak geus lah cenah kieu ulah eureun-eureun aja datang ka magrib sia nu ngeunaheun ya boga masalah meureun di imahna teu bagian di tempat anu bakal nentremkeun jiwa bahkan wa ghaqat alaihim anfusuhum ruh pekan utiluan teh hati-hatina anfus teh jamatina nafsun anfus tapi di mana ku Imam Jalal teh kulub anfus pirang-pirang awak tapi nu dimaksud tafsiranana kulub kulub majus tina awak berarti min itlaqil kul wa iradatil juz mun dibahas kurang majas ngaji teh geus kitu ada mah paranti metakeun doang tuh majas berarti kan nah kolbu nu bingung cilok awak nu bingung kolbu lil ghammi wal wahsy lantaran aya bingung gersah teparuguh ieu teh bitakhiri taubatihim lantaran diengke-engke tobat can ditarima kana bae tobat teh datang ka Kangjeng teh ngabalieur Kangjeng teh datang ka Kangjeng Nabi senyumna lain senyum anu bunga tapi senyumna senyum godob di samping eta loba instruksi-instruksi nu sejen nyeri jasa qalbu teh bokot alaihim anfusum masyaallah hate teh sempit perasaan kelantaran aya ghammi wal wahsy gersah jeung bingung qalbu jelema lamun urang ya urang ngali jelema bae asal kadarana kos kitu ieu keur bingung ngajeun kumaha kada awak nu mantak di dieu dibahasakeun lah awak wa ghaqat alaihim anfusuhum padahal mah qalbu tapi ngabahasakeun ana awak lantaran hikmahna tina qalbu teh bakal kana awak jelema lamun qalbuna eukeul jembar awakna ge kadeuleu marah mae wajahna awakna kitu keneh lamun keur setengah-setengah deui kitu keneh lamun qalbuna keur mejehna gersah nyeri hate kababawa awak jeung beungeut mantep dibahasakeun awak nyele jelema je kancing bajuna salah imah ieu mah budak mal beres kancing gua make kopiah miring dah kos ereh main nih budak kajen gua kumaha kajawan gua aing aju buuk lagi geus teu disisiran nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu mal kebal deui kudu maka grogol ieu budak kadeul qalbuna tuh kan bae deui jelema lamun kadena we perlente amat ieu kajen gua kumaha rapih deui kopiahna mancrit masya Allah bajuna takwa orang merekna dini merek takwa buatan Bandung kajian kuku aja budak kerjembar tebak bener baik orang yang calon lurah nipu ya penipu ya ada calon lurah kan nggak bagus awaknya nanti weh kiai anu katipu ambualaya ku calon lurah dah itu na mungslut kiaina batur nu calonnya na mungslut eta gara-gara ka bawah dunia batu ulah kiai bae datang di calon DPR kiai ngadoakeun pan calon DPR teh calon penipu DPR teh pan calon pamalingan aju didoakeun ku kiai atuh kiai sabangsa jeung nyang emang kiai teh lo kadoakeun kamar rahasia aing goblok nyana gede atuh lain deui merena tuh dasar kiai nasib kiai nanti Allah ngutuk sia ngadoakeun calon DPR tolol cak Allah bagian siapa lain kos kitu bagian siapa ngaji kai maju eta mah pamalingan berarti kan kiai ngadoakeun pamalingan mana DPR teu maling
tek celi mun aya DPR teu maling tek celi mun aya DPR teu maling tek celi dunungan baheula urang suka kasinggung baheula tah mah wallahu a'lam ieu mah teu nyaho tah mah carita baheula kolot aing carita kolot aing tah mah kuari mah geus nyaho sorangan aing ge aya sih nu dieu mah urang suka nyukus kitu aya kitu merenangan aya lah ieu mah lagi sok aja jelas yang ngomong di negara demokrasi mah geus diciptakeun jang maling nu mantak embung teh ye mun hayang sasakalana mah pajar aing ngomong teh ceknya teh sok sangeunah-ngeunahna ye diurut heula ku aing bakal heueuh sia nu mantak ieu nagara teh embung dijadikeun negara Quran lantaran hese jang maling tuh pertama natan global teh kan nu mantak sepakat ieu nagara teh negara demokrasi anu baheula teh sabada da Kangjeng Rasul teh kapan eta teh khulafaur rasyidin masih tentrem sabada khulafaur rasyidin teh kapan dilanjut eta teh ku Bani Umayyah masih hebat ketika Bani Umayyah geus teu aya dilanjut ku Abbasiyah mulai di dinya teh rada aya kekurang tentreman lantaran geus mulai aya pengkorupsian padahal mah lain korupsi untuk membangun bangsa jeung negara tapi dianggapna geus keluar ti aturan tidinya selesai dilanjut ku Utsmaniyah kitu atuh sejarahna ti Utsmaniyah dioyak-oyak teh supaya eueuh teh naon tetep permasalahan hese ngalawan khalifah teh hese dioyak-oyak berhasillah dengan Mustafa Kamal maka sejarahna tumbang ti harita jadilah dunia demokrasi laluasa jang naon cenah kieu pokona laluasa jang naon pokona temen laluasa bae saya mau ulangnya dewantak kiai hebat jadi lurah ulah waka jadi presiden ulah waka jadi gubernur ulah waka jadi bupati jadi lurah bae heula kiai hebat jadi lurah kiai hebat jadi lurah denge ku sia ku ceuring heulanan deleukeun kakiayanana siapa barangkali cenah ngomongnya ayo bangun siapa teu percaya ka aing teu deleukeun Gus nah ieu mah sekedar nyaho bae heulana nu mantak kula sok ngomong dah DPR mah nu teu maling kabeh dah sok amat sejarah na yang dibuka sih je parang sah kajin urusan nyana mudah-mudahan diampura baik ku Gusti Allah je jadi bupati naik jadi gubernur jadi DPR lagi pan kakak urang dulur urang bapak urang manya urang ka sorga nyana ka neraka je tuh ulah tetep bae urang mah ka sorga nyana ka neraka sia ngomong sok macam-macam lamun teh jujur bisa jujur mah di mana bae dagang teu jahat kabeh itu kan tanim teu bener kabeh aya bae nu beneran ya ulah-ulah jadi DPR jadi kiai ge atuh geus masang pelang malai deui jadi kiai geus masang pelang pondok pesantren modern As-Supendiyah Al-Jahannamiyah bae ieu teh lain deuk nyaritakeun kajahatan nyadarkeun nu tilu ieu boga kasalahan haju sadar nu hese ge kan sadar urang cicing disalah tapi teu sadar salah eta bahaya tapi urang salah tapi haju sadar heuh sabarang aja horenganan barang di tembok mata hate mah heuh dunia mah beunang jabatan mah aya tapi horenganan jang ibadah ka Gusti Allah mah hese tah hayang sadar seperti eta ieu teh keur nyaritakeun lalakon jelema nu tilu sadar anu cai mata ngeclak
dosa kecelak cai mata teh bakal niis ke neraka. Bayangkeun, Masya Allah, sejarah lain lalagaan Pak. Yehehe, poharat teu kudu make ember-emberan, teu kudu make kudu semprot teh tadi naon ngaranna blambir, teu kudu jang mareumeun neraka cai mata ngecelak ti peuting timbul tina hazan tobat ka Gusti Allah. Masya Allah, itu yang contoh tuh daqat alaihim anfusuhum, hati teh sempit yes, lantaran encan diterima tobat. Wa zannu alla malja minallahi illa ilaihi, ku sempit-sempitna dunia nu sakilegana terasa sempit, ku sempit-sempitna qalbu lantaran can ditarima tobatna, terasa kadieu hese kaditu hese, akhirna boga kayakinan ieu teh aing teh salah, kasalahan ieu bakal jadi siksa, gorenganan timbul ti Gusti Allah, siksa teh anu bakal nyalametkeun teh Gusti Allah tuh. Boga keyakinan alamal jauh jang tempat ngungsi minallah ti Allah ila ilai kecuali ka Allah. Henteu ka mana tuh urang ngungsi teh janu bogana ke Gusti Allah, neraka nu Gusti, siksa nu Gusti, nu bakal nyalametkeun teh Gusti. Mun tayang ka makhluk mah aya anggeusna dunia mah, apalagi eueuh tempat ngungsi jang nyalindungi wal ti Gusti Allah. Boga keyakinan teh nu tiluan teh eueuh jang nyalindung pangungsian kecuali Allah. Dikallohkeun teh aya-aya bae deui, aya-aya bae gangguan saat sempit, saat rupa, saat menunggu keputusan ti Kangjeng Nabi keur mejeuna kesulitan jo aya surat Yahudi, suratna di jerona anjeun teh keur diancam ku Rasul, anjeun teh keur di lockdown, anjeun teh geus teu aya kalaluasaan, geus maneh ka dieu bakal dibere ku kaula teh hayang jadi naon maneh jabatan, hayang dagang naon maneh jeung hayang kumaha tinggalkeun lalakon eta, hayu ka dieu ka aing henteu kumaha. Tapi Kaab begitu baca suratnya sial setan sia disoekeun dengan setan sia ngeganggu buat aing ka Allah sia. Hebatna Kaab eta surat panyeungeunah maneh teh keur dibenduan, maneh teh ku ari teh teu meunang ngobrol, maneh teh geus teu meunang ka mamana, ayeuna pamajikan ge ayeuna diasingkeun lah ulah hese-hese maneh maring ora keneh wawasan aya ka dieu hayang jadi naon maneh jabatan hayang naon ya geus dibere fasilitas, lamun urang ngolosot urang ngolos. Tapi Kaab begitu dibaca setan rajin teu perlu aing ngos kieu, aing mah hayang ge dibere senang hati jeung dibere senyum ku Kangjeng Nabi, tanda Allah ridhoan ka aing disoek-soek. Masya Allah karim, ya Allah hebatna qalbu Kaab. Mentek wazannu alla malja illa minallahi la ilaih, boga keyakinan nu tiluan teh wejang sidel wejang nyalindung ti Gusti Allah tina siksa Allah, tina ancaman Allah, illa ilaih kecuali ka Allah. Dikallahkeun ti harita panggil ku Kangjeng, begitu geus pasrah total langsung dipanggil ku Kangjeng. Kangjeng panggil ke senyum-senyum, Masya Allah. Kakarak dipanggil doang ge aya berita ti para sahabat, Masya Allah geus bungahna. Ieu dunia lega deui, dunia lega kamari mah sempit, dunia dedeleuan ge aya 2 meter mah meureun kuari mah lega. Masya Allah kos urang nyandung hageun kolot ridho dunia lega luar biasa.
ngeunaheun dunia tiis Ka'ab Masya Allah mentak summatab alaihim Allah narima kana tobat nu tiluan geus katingali ku Ka'ab jeung rekan nu duaan kamarahmayan Kangjeng Nabi teh Masya Allah nu kamari mah cerik teh cerik sedih lantaran pinuh ku kasalahan ku ari mah cerik namangan cerik bunga urang kan tos kitu datang dulur urang ti Mekah dararatang ka deuleu beuh anak urang ka deuleu mamang urang turun di kapal salamet urang geus cerik Masya Allah komo nu pamajikanna ka Mekah masalakina ditinggalkeun 40 poe tabang geus pohara jasa atuh seserianan geus seserian bari cai mataan Masya Allah manjing kok cerik si bunga jasa bunga tuh kunaon tuh salametnya maksudna kumaha sih lah maksudna mah rahasia pribadi ya bunga ya Allah tetapi Imam Jalal ngajelaskeun horenganan wafaqahum litaubat mahal ya bisana tobat teh dibere taufik ku Gusti Allah wafaqahum horenganan urang bisa ngaji ka dieu ge lainna urang nang Allah nu tiluan teh bisa tobat datang ka digoda ku ieu ku itu deuk dibere fasilitas ku raja Yahudi tetep bae ka Allah nah ieu teh eta dibere taufik ku Gusti Allah bisa ka Allah teh nang taufik ku Gusti Allah ti Gusti Allah mentek ketika urang ngarasakeun ilmu teh nu aing nang aing mual barokah boga ilmu harta teh nu aing janang neangan aing mual jamugah hirup nu Allah ana ilmu wa illa fala ilmalak Gusti Allah ana basaruk wa illa fala basarak ana samu wa illa fala samala nu aing kabeh kok di aku sia teu di aku urang-urang sakiayana Gusti abdi mah teh dek ngahadam teh ka Gusti we aya titipan ilmu ti Gusti nyanggakeun sagala-galana henteu diojol sia ku amplop teu perlu amplop loba di mah eusina Gusti tah eta tololna ki Pudoli teh aduh Masya Allah keur ieu tah mah bari mah siapa sok aju hasud kitu teu bari tah ya Masya Allah nang Allah orang bisa nak daek ngaji teh nang ngadaikeun Allah bisa nak orang maca kitab nang Gusti Allah wafaqahum orang bisa sholat lainna orang nang Gusti Allah orang bisa tobat ka Gusti Allah nang Gusti Allah kuari loba di antara orang ieu urang mamana daratang ka dieu padahal mah loba nu gagah loba nu sugih tapi teu dibere taufik ku Gusti Allah poe Minggu teh ka puncak ji poe Minggu teh mobil aya duit aya fasilitas berbagai aya endahan ka puncak teh dibere taufik kan ente makan sakit teu boga duit keur sararusak ka dieu emang teu boga duit ieu nya ge pagon boga duit emang taufikna diberena keur teu boga duit teu kitulah eta keur carita bae teu kitulah jadi wajah-wajahna ge lain deui beuh wajah tukang neangan duit ya gitu. Nah itu kadel kan duit di mana bae kanyahoan nu pamajikan dihandapkeun ka surga kanyahoan ieu ngaranna tukang neangan duit ngaranna nah akhir zaman anu ku pasrah-pasrahna ka Gusti bisa tobat ya emang dibere taufik ku Gusti akhirna sumata alaihim Allah narima tobatna jadi bere taufik geus kulantaran dibere taufik tobat liat tubuh supaya tararobat ku Allah dibere taufik pikeun tobat maksudna liat tubuh supaya tobat atuh memang ku Allah dibere taufik atuh daek tobatna luhur ieu mah ye berarti geus luhur sabenerna mah tingkatan luhur sebab ieu tingkatan sahabat aijang urang mah sabenerna mah kasyariatkeun ieu mah geus lain mantak lamun urang maca tak oh ieu geus langsung ka Gusti Allah ieu berarti geus pagawean urangan nang Allah kabeh luhur berarti ieu geus kana hakikat sebab keur dicaritakeun sahabatna geus ana hakikat namun di awal we lain kos kieu ye Imam Jalal nafsiranana ku hebat wafaqahum litaubat berarti nang urangan nang Allah kabeh nyana bisa cerik nang Allah
nyana bisa takarrub ka Gusti Allah nang Allah, nyana bisa nemah nang Allah, nyana bisa tobat nang Allah. Nang kurangan luhur kan berarti kan al afal kulluha minallah asli. Nah, supaya tadarobat emang diberi taufik ku Gusti Allah jang tobat atuh tobat. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sayangnya Gusti Allah wa Allah atau emang statusna at-tawwabur rahim, maha nerima tobat, rahim maha nyaah jeung deudeuh. Urang ieu nu mantap kalarumpul di dieu teh ieu teh kadede Allah keur disorotkeun ka urang. Rahim Allah mun hayang nyaho mah sorot ka urang. Gas ulah mikiran warung, ulah mikiran segala rupa. Aya gara ngaji rahim Allah sehingga urang poho segala problem poho, segala kasus poho, segala rupa nu aya di imah poho. Itu rahim Allah set eueuh heuh horeng ngaji ngeunaheun jasa balik datang ka imah. Sia tamah terus aja mah henteu. Masya Allah jangan rahim Allah. Coba orang dipetingkan urutan ialah Kaab. Coba orang tuh takarrub ka Gusti Allah mahal bisa diuk orang tengah beting di kamar. Ya Allah ya Rabbi Masya Allah tuh orang ihak-ihakan kadek kayak ku pamajikan boga masalah naon salaki ya. Tuh kan tuh aja pemajikan di diuk di sisi nana ceri karua cek salakina kon ceri cia nanya neng kunaon ceri nelegaga ceri kalau mau partisipasi bae aya ceri partisipasi tolol siapa teh lalakon kula ku bogo-bogona jeung cintana ka kakak seri kula milu seri kakak ceri kula ge milu ceri kula mambeun neuk nuturkeun kakak bae nembongkeun cinta kula ka kakak bae. Masya Allah jadi tawel kurang geus ningin kula cerik nang diragap urang teu make kutang. Nah waduh tina tobat jadi lain deui urusanna lah. Sia mah heran dibajak kos kitu teh karolol kabeh ge. Lah iyalah ya. Ieu mah penyempurnaan cerita tentang perang Tabuk nu sejen geus ditarima tobat tapi nu tiluan mah diengkekeun diakhirkeun tobatna turunlah ayat wa 'alas salasati maka tercantumlah dina Bukhari panjang lamun urang maca tentang cerita Ka'ab diterima tobat Ka'ab tertulis asli di Bukhari. Masya Allah panjang kene ceritana sampaikan kan nyaritakan tentang keistimewaan Ka'ab termasuk di jerona Abdurrahman bin Auf termasuk di jerona ayah sababaraha sahabat Tolha. Nah iyalah keistimewaan Ka'ab kedatang ke akhirna Ka'ab bebeakan aku mah datang ka Kangjeng Rasul Gusti abdi jika bunga iwal ti ditarima abdi deuk nanya tobat abdi teh ieu teh nu narima teh Tuhan apa Gusti Allah. Kangjeng Nabi mana aya timbul ti kaula ti Allah. Abdi teh kaperhatikeun ku Gusti Allah jadi diakhirkeunana abdi teh teh horeng sebuah perhatian lain deuk kumaha abdi nyaho ieu teh diakhirkeunana teh abdi batur mah geus ti baheula ti heula ditarima tobat abdi mah diengkekeun ieu teh sebuah perhatian geus ana kos kitu Gusti abdi teh boga kakayaan nu sakieu lobana hendak dipasrahkeun ka Gusti bangga dibikeun kabeh jang kepentingan agama syiar agama mangga ulah cek Kangjeng tenang geula Ka'ab tenang kayak urang atuh henteu datang ka deuleu eta dunia sama sekali ku bungah-bungahna diperhatikeun ku Gusti Allah datang ka dipasrahkeun ka kan sadaya hirup di dunia jang naon atuh ieu teh dunia sakilobana teh itu beridanan mun abdi paeh teh mun sakadar dibagi-bagi geus dikagustikeun kabeh mangga abdi mah geus teu nyesakeun sedekah ulah kitu kayak urang atuh engke urang atur tah kehebatan Ka'ab teh bari dempo Kangjeng teh karo Masya Allah keur digupayan ku widadari. Ya Allah ya Rob batur mangga seperti itu itu urang teh kan kasorot ku rahim Allah
Tawwabur Rahim. Lamun lain kasarat Taqur Rahim Allah jamual daek urang tah wayana geura pasrah ke di harta tuh kan oh masalah cenah kiai kumpulkeun hajujang kula toh nah iyalah keur carita batur kenemahanana batur kapasrahanana sampikeun ka saperti eta panjang keneh dongeng asli nama ieu mangan sakadar patali jeung ayat kepasrahan anu luar biasa sehingga bunga anu tadina cerik teh ieu teh cerik itu daun ke ditu diterima tobat oreng rahasiana bakal nyaritakeun Kanjeng sakeclak cai mata maruman neraka rahasiana eta di samping eta geus diterima cerik nu kadua cerik anu bunga luar biasa ku bunga-bunga nah diperhatikan ku Gusti Allah harta kabeh dipasrahkan ngan ku Kangjeng ke urang atur lain kitu carana supaya rapi ya Allah ya Rabb innallaha huwat tawwabur rahim mudah-mudahan orang kabehan bisa dibere daek tobat ka Gusti Allah tur ke tobat urang ka Gusti Allah sehingga Allah narima kana tobat urang kasarat rahimna Allah sehingga urang aya dina ridho Allah urang maot pamajikan maot keluarga urang maot kabeh aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bareng jaga di akhirat jeung ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidina sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.